Wa ammal iqamatu sarang anapon ari qomat eta falayakumu maka tong waka qomat ieu si jalma illa bi amril imam kecuali dengan perintahan imam. Jadi jalma anu rek qomat montong nyanyahoanan ujug-ujug qomat tanpa aya instruksi perintah ti imam salat. 5 karena aya keterangan ruya diriwayatkeun ieu mah fi hadisi Abi Juhaifah dina hadis riwayat Abi Juhaifah anan nabiyya kana sanyana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh ieu Kanjeng Nabi la taqumu kana lapad la taqumu ulah waka karomat aranjeun hatta tarauni sehingga ningali heula aranjeun ka kami. Geus ningali ka kami marentah kana qomat, sok perang laksanakeun qomat. Waruwiya jeung diriwayatkeun deui an Jabir bin Samurah sumberna ti Jabir bin Samurah. Qala ngucap Jabir, kana bukti saha muadzinu Rasulillah. Muadzinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukang adan Rasul eta yumhilu ngengkekeun ieu muadzin fala yukimu teu waka qomat ieu si muadzin hatta sehingga idaroa di mana-mana geus ningali ieu muadzin Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja tetelang geus kaluar ieu Rasul ti bumina menuju ka masjid aqoma nembe ngalaksanakeun qomat ieu si muadzin as-sholata kana salat hina yaro dina waktuna ningali ieu si muadzin hu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Rasul tara waka qomat kecuali sabada ningali Rasul sallallahu alaihi wasallam lebet ka masjid Rasul marentah anggo qomat nembe muadzin qomat. Wa yusahamu jeung disunahkeun deui liman pikeun jalma sami'a nguping ieu si jalma al iqamata kana qomat. Naon ayyakula yen tang ngucap ieu si jalma ka kaulihi kana sapertoskeun ucapan jalma nu qomat. Disunahkeun pikeun jalma anu ngupingkeun qomat ngajawab eta qomat saperti ucapan jalma nu qomat. Teu jauh beda jiga dina adan. Lamun anu qomat ngucapkeun Allahu Akbar, anu ngupingkeun sami ngajawab Allahu Akbar jeung saterusna. Illa fil hayyalah kecuali dina lapad hayyalah. Alias hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu mangkasanya nasi jalma eta yaqulu ngucap ieu si jalma ngajawabna tatkala si jalma nu qomat ngucapkeun hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah nu ngupingkeun ngajawabna kulapad la haula wala quwata illa billah. Wa yaqula jeung ngucap ieu si jalma anu ngupingkeun kana qomat filab bil iqamah dina lapad qad qamatis shalah ngucapna ngajawabna nu ngupingkeun teh kana lapad aqamahallahu wa adamaha. Tatkala jalma nu qomat ngucapkeun kana lapad qad qamatis shalah anu ngupingkeun ngajawabna aqamahallahu wa adamaha. Aqoma muga-muga ngadegkeun ieu Allah kana salat. Wa adamaha jeung muga-muga Allah ngalanggengkeun kana salat. 5 karena aya hadis rawa ngariwayatkeun kana emma saha Abu Umamah. Ceuk Abu Umamah anna nabiyya sa'nyana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngucap ieu Kanjeng Nabi zalika karena itu aqamahallahu wa adamaha. Baginda Nabi tatkala ngupingkeun qad qamatis shalah Kanjeng Nabi ngajawab aqamahallahu wa adamaha. Malahan mah dina kitab I'anatut Thalibin ditambahan aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani minas sholihi ahliha. Aqamahallah muga-muga Allah ngadegkeun kana salat wa adamaha jeung muga-muga Allah ngalanggengkeun kana salat wa ja'alani jeung muga-muga Allah ngajadikeun ka abdi min sholihi ahliha di kalangan jalma-jalma anu saroleh ahlina salat.